hateges aya cahayaan sebab pada dasarnya jelema ngudag-gudag cahaya. Namun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit tina cahaya Kangjeng, bumi tina cahaya Kangjeng, wabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh, urang anu ngarti, urang nu nyaho, urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah, dibere daek urang ngalaksanakeunana, dibere tenang ieu syarah sadrahu lil Islam. Jembar hate nomor kedua narima cak Kangjeng Nabi tina papasten. Artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil iwati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku urang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ulah di bejaan surat naon eta? Eta teh artinya masuk dibaca ge. Tuh cak nu di tukang alhakumut cenah deui. Nah bejaannya na maksudna mah. Sarua ondona itu mah. Alaihissallah ya kabil hakimin. Allahumma hebat-hebat na hukuman pang adil-adilna eueuh de hakim nu paling hebat Allah. Kuayana sakitu naon bae keputusan terhadap diri urang, terhadap halayak rame, terhadap hewan, gunung, laut, bumi, keputusan Allah sebab Allah teh ahkamil hakim. Urang sadar aing dijieun ku Gusti Allah model kos kieu. Nah, urang ngaca ye dikaca. Ya Allah ya Rabbi, ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep mun kasep teh mah dibere gelis mun gelis teh sadar tah. Alhamdulillah. Loba tah manu kitu mah tah. Begitu aja pending ngaca aing jore amatnya. Cek nya ambil jeung nu di Cisoka akur. Di mana ka di Cisoka teh? Tuh, kolear si wanyahoan. Begitu ngaca teh ieu mah akur jeung di solear main mah ngan buntutan doang atuh buntutan ge nu kadeuleuh tuh kadeuleuh mah aya ge sabenerna. Nah ieu lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon si abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah panghese-hesena teh sadar moal kebal di alam dunia ini sakitu alhamdulillah dijadikeun jelema aing geus bae sakitu ngenahin jadina tenang karena pikiran teh keur ngaji mah balik bae ka imang ngaca jore aman aing ye. Tuh coba ge ketika orang dibere jadi pedagang haju untung bae alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah karasa ku abdi kakayaan Gusti abdi dagang untung bae dikocorkeun bareng kakayaan Gusti ka abdi loba tah manu kitu mah. Tapi begitu nyana dagang haju rugi deh Gusti ieu kumaha sih urusanana. Ieu kunaon ieu ku abdi dagang tapi rugi deui ye coba atuh ka Gusti kos kitu tah eta ngaranna henteu sadar kana papas teh eta cahayaan hatena cahayaan wa man lam yaj'alillahu lahu nura di mana ku Gusti Allah henteu diberi cahaya famalahum min nur cahaya di mana cahayaan eta kos kitu tadi karena mandak urang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae lamun henteu mentak kanyana bendung lah sepeja kita nu sugih eta mah tah tuh hayangna dipentak bahkan teu dipentak ge sok mere bae. Nah nu sugih eta teh deuketan ku urang bahkan lamun urang mentak anu sejen nya nama bendung tah
deketan dan nusugi eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tak maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing jeung aing mah resep jasa lamun dipenta tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi bisa aing mah teu resep jasa menta ka pamarentah ge teu resep jasa menta ka makhluk ge teu resep jasa aing penta tak Allah meresepkeun jasa dipenta haji pendi mun dipenta geus kieu bae ya panakol ya incuna ge datang ka tiluk daek menta incuna sorangan tuh menta sama kakek ih enggak mau kenapa galak ya urang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah takhallaku bi akhlaqillah Allah memere bae terus tah urang ngadeukeutan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah. Nah ieu lamun hate urang aya cahayaan, hate urang aya cahayaan, sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika aya seorang waliullah di Baghdad. Begitu manehanna keur di Baghdad ternyata horenganan di daerah Tartar ke perang terus perang nyana ngadenge begitu nyana ngadenge eta peperangan geus mah awewe pararae sipil-sipil masyarakat budak leutik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta para raeh masyarakat emang eueuh nu ibadah emang eueuh nu sok udang ti peuting emang eueuh wali pan beureun aya wali maot aya ulama maot kudu maotkeun aya diperangkeun ku Gusti langsung nyana peuting sare barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae begitu dibabawa kapanggih teh jeung nyana ieu surat naon eta? Ieu surat ti Gusti Allah. Coba tah pang bacakeun. Begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad, tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah. Tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah. Dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna. Eta memperangkeun urusan aing, gempa urusan aing, banjir urusan aing, angin urusan aing. Sia bae urusan sia cak Gusti Allah ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya make jeung diperangkeun loba budak pararae loba manusia pararae aya kiaian aya walian urusan aing teh mah sia urusan sia geus datang ka mana sia dumadeheus ka aing hudangnyana masyaallah kaget nyana disarekan ku Gusti Allah langsung ditegur make surat model tadi wali mah kos kitu impianana teh hebat aing ngadenge haji pendi mangimpi teh ya Allah ya Rabbi di udag-udag genderuwo aya ngimpi kos kitu eta aya deui cenah mangimpi naik ka gunung ragal paling hebat cenah mangimpi di udag-udag anjing sanggeus di udag anjing hajinya anak kagang geus kagang haju hayang kiih manggih sumbur maju kiih ngompol eta haji pendi mah kos kitu impianana masyaallah wali mah tadi tegur ku Gusti Allah make surat tinggalkeun nentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah cak Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun ulah diutang hitung Gusti teh urusan aing kunaon eta teh ku aing dianginkeun ulah make diutang hitung teh urusan aing kunaon diperangkeun ulah make jeung tatanya urusanana teh urusan aing sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata melalui pedang-pedang jeung sajabana hakikat nama horenganan eta teh deuk di maotan ngan carana Gusti Allah aya anu ragag tangkal kalapa aya nu raga ka sumur aya nu gering aya nu perang aya nu di luhur kasur kieu bae cara kabari ieu teh urang Balaraja datang ku Tangerang jung ngopi ku pamajikan dijieun kopi
jenkeun kopi jeung nginum kopi bari ngarokok kieu bayanganna di kasur teh geus beres ngarokok lah aya meureunanan bangsa 20 menit mah pamajikanna ka dinya deui kitu helan ku pamajikan kaji oya gabe pae ngopi can anggeus ngarokok can anggeus nyana ngedang doang gitu mah Masya Allah nulis dipasangka bakal paeh jasa kamar hiji pendek hirup kene ngana gua sehat deh malah mama ke susuit deh aya jahe sweet tolol tuh coba lah iya dah urusan Allah nah balik deh lamun hati urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah geus urusan Allah urang tani saya tani terus parena bagus kabladina gacung hapa nah kurang kan ngomong kok iya jadi kok sia kurang naon si aing pengurusan anak iya Allah ya Rabbi Gusti urang maka Gusti deh bae naon kita Gusti ya kok iya kurang naon dia da pupuk dan sebagainya urusan aing teh Gusti Allah siana sing sadar lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar aya kabeuleman begitu aya kabeuleman di zaman Sayyidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai brat cek Sayyidina Umar ulah di pareuman make cai patu pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar lain kudu di pareuman make cai di daerah ieu aya jelema nu teu zakat ulah mah nyaho tah tewak sieta hayo bawa ka dia sia ada zakat teh moal gegeran zakat gegeran dikaluarkeun pareum sorangan seudeuh pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan lamun make blambir loba nu teu pareum tapi ku Sayyidina Umar mah ulah make jeung make di pareuman make cai sagala rupa moal pareum ribut heula eta tadi kalau demantak di pondok kabar ieu kapan kebakaran atuh tinggal si ieu bae tah tewak ieu ayo huluna kitu-kitukeun zakat sia ya Allah ya Rabbi lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat antara zahir jeung antara batin jauh na luar biasa urang mah make perjalanan zahir bae lantaran ieu qalbuna can aya cahayaan Islam can aya cahayaan nah nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan bakalna hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah takwa ngaranna nomor kedua sadar kada papasten Allah nomor katilu puncakna ye di mana-mana Islamna aya cahayaan nyana berpikiranna ka akhirat bae ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia wa mal hayatud dunya illa mataul gurur teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang tipuan geus lamun kiai engkeuy-engkeuyan ke pendopo neangan dunia kiai goblok eueuh tapi di cayur mah aya tiluan ngacung lib ulah neangan dunia abong-abong bisa ngaji abong-abong bisa baca Quran abong-abong nyaho hukum dipamerkeun pake neangan dunia eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu eueuh cahayaan tah Islamna